teangan cahaya batin lantaran lamun di dunia orang batin orang kecahayaan poek mongkleng sehingga terjauh aturan-aturan agamana hirup sakahayang sorangan dibawa ku nafsu paeh silakan ketika orang neangan cahaya mondok ngaji di majelis taklim nyai-nyayan kebal-kebalnya oh iya haram tah oh iya halal yuk oh iya wajib siap oh iya sunnah yuk kan yunaheun ya Allah anu mere cahaya satungtung orang siap neangan cahaya Allah bakal mere satungtung orang siap berdekatan dengan Allah Allah dekat ke orang henteu siap ke Allah nage henteu urang ngajauhan ke Allah leuwih jauh urang dibere mata jang neangan ad-darul akhirah urang dibere celi jang neangan ad-darul akhirah urang dibere irung jang neangan ad-darul akhirah urang dibere sungut jang neangan ad-darul akhirah urang dibere qalbu jang neangan ad-darul akhirah belah di dieuna belah dituna urang dibere dunia jang neangan darul akhirah ulah diabaikan ulah dibiarkan jeung ulah dikajenkeun hirup urang ngeunahan di alam dunia nu isuk pageto urang bakal dipanggang di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik.